Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak. Kumaha dararamang? Mugi sadayana sehat walafiatnya. Alhamdulillah urang tiasa patepang dina pengajaran basa Sunda sareng ibu guru. Ayeuna urang lebet ka pengajaran genep ngeunaan lingkungan lawungan anu kahiji. Sata acan diajar, bu guru bade ngabacakeun tujuan pengajaran dinten ayeuna. Tujuan pengajaran dinten ayeuna anu kahiji, barudak tiasa ngaregepkeun bacaan atau menyimak cerita. Nu kadua, barudak tiasa maham isi bacaan atau memahami isi cerita. Nu katilu, barudak tiasa masangkeun gambar atau memasangkan gambar. Sanajan barudak diajar di bumi, barudak kedah tetep semangatnya diajar bahasa Sundana. Nah, ayeuna urang ngabaca doa heula saat acan diajar. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadua rengse. Barudak anu palalinter, cing ku barudak saha anu terang naon anu dimaksud. Lingkungan. Pinter. Lingkungan nyaeta hiji hal nu aya di sabuderan urang atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, contoh-contoh lingkungan nyaeta gunung, laut, taneuh, hujan, manusia, jeung sajabana. Nah, lingkungan ieu teh disebatna lingkungan alam. Aya oge jalan, pasar, taman, gedung, imah, jeung sajabana, ieu disebutna lingkungan buatan. Nah, lingkungan di sabudaran urang teh kudu dijaga. Lingkungan bersih matak urang sehat. Namun, lingkungan anu kotor matak urang jadi panyakit atawa gering. Barudak kumaha carana ngajaga lingkungan tetep bersih? Aya salah sahiji nyaeta micen runtah kana tempatna atau membuang sampah pada tempatnya. Gambar nu kahiji, nu kadua, nu katilu, nu kaopat. Yuk urang ayeuna tentukeun mana gambar anu micen runtah kana tempatna. Nu kahiji cek barudak gambar micen runtah kana tempatna nya pinter. Nah, ieu aya budak micen runtah kana tempatna. Biasana aya di buruan bumi. Urangnya ada di pekarangan rumah kita. Nah, buanglah sampah pada tempatnya ya sayang ya. Oke, ayeuna gambar nu kadua. Cek hidep barudak ieu micen runtahna ka mana? Nya pinter. Nah, barudak ieu sanes micen tempat micen runtahnya. Jadi aya budak micen runtahna sambarangan. Micen runtahna ka mana sayang? Iya ka jalan. Jalan teh sanes tempat micen runtah. Jadi jawabanana silangnya. Oke, coba gambar nu katilu cek hidep, cek barudak. Ieu budak micen runtahna ka mana? Nya, ieu aya budak micen runtahna ka walungan atau ke sungai ya. Nah, cek hidep lamun ka walungan teh tempat micen runtah? Nya, walungan sanes tempat micen runtah ya. Sungai itu bukan tempat buang sampah. Nah, kunaon urang teu kenging micen runtah ka walungan? Nya, sebab walungan lamun hujan tiasa mampet caina. Teras runtahna tiasa ngebudal jeung caina. Matak jadi banjir. Jadi kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Akan meluap airnya dan sampahnya juga akan menumpuk sehingga akan mengakibatkan banjir. Nah, sangat berbahaya ya buang sampah ke sungai atau ke walungan.
Oke, jadi jawabanana silang. Oke. Nah, gambar nu kaopat cek hidup ieu micen runtah kana tempatna. Nya pinter. Nah, biasana orang micen runtah aya sok dua aya tempatnya. Aya organik jeung anorganik. Lamun organik biasana orang micen runtah tilas sangu nya, sangu nu kapiceun, buah-buahan nu kapiceun ya. Nasi yang sudah tidak terpakai atau buah-buahan, pokoknya yang basah-basah biasanya kita buang ke organik. Nah, anorganik nya enak tempat anu orang biasa micen plastik nya, botol-botol, kaca jeung sajabana. Oke. Nah, barudak kumaha tos ngartos cara kumaha ngajaga lingkungan teh? Nya pinter. Salah sahijina nyaeta micen runtah tina tempatna. Jeung nyaeta urang baca babarengan ya teks di handap ieu. Bumi Didi sae. Buruan bumina lega. Di buruan aya kembang. Kembang sok diceboran. Buruan bumi bersih. Tiap dinten disapuan. Mama sok sasapu. Didi sok ngelapan kaca. Didi amang di buruan. Buruan bersih raoseun. Angin ngahiliwir tiis. Matak seger kana awak. Nah, barudak ieu caritana ngagambarkeun kaayaan imah Didi atawa bumi Didi anu bersih nya. Sebab kunaan bersih? Sabab sok disapuan nya. Imahna buruanana sok disapuan, kacana sok dielapan. Jadi bumina bersihnya. Terus tangtu Didi ge jadi apa ya, bermainnya senang di dalam rumah ya atau di luar rumahnya. Jadi ini menggambarkan sebuah rumah yang luas, yang bersih, buruanana tak aya runtah ya, di pekarangannya tidak ada sampah. Oke. Nah, Bu Guru bade naros ye. Bumi Didi kumaha? Artinya rumah Didi bagaimana? Jawabannya ada yang tahu nggak? Nya pintar, jawabannya sae. Sae itu bagus ya. Jadi rumah Didi bagus. Nah, nu kadua nyaeta kumaha buruan bumi? Bagaimana halaman rumah Didi? Nya jawabannya nyaeta lega. Lega itu luas ya. Jadi selain luas, bersih, ternyata penghuninya pun orang-orang rumahnya rajin ya dan selalu membersihkan rumahnya. Nah, anak-anak bagaimana di rumah? Senang mempunyai rumah yang bersih? Nah, lingkungan yang bersih. Nah, jadi rumah itu adalah salah satu lingkungan kita yang harus dijaga kebersihannya ya. Salah jengnanya eta barudak titenan gambar-gambar yuk. Tuluy baca ngaran-ngaranna di handap ieu. Nah, ieu Didi keur diajar. Nah, Didi sedang belajar. Nu kadua, Didi naik sepeda. Didi naik sepeda. Nu katilu nyaeta Bapa maraban hayam. Atau Bapa memberi makan ayam. Tuluy Mamah nuju sasapu, Mamah sedang menyapu. Nu kalima kembang ligar atau bunga sedang mekar ya. Nah, ini adalah contoh-contoh nyaeta contoh-contoh lingkungan ya sayangnya. Jadi lingkungan manusia oge, aya sasatuan oge, aya manusia keur nyapu, aya kembang oge nya. Ya, jadi beberapa contoh lingkungan di sabudaran urang. Urang titenan deui gambar-gambar di handap, tuluy baca ngaran-ngaranna nya. Nah, ieu Didi keur salat. Terus teteh metik kembang, manuk hiber, buruan bumi bersih, jeung aa keur nguseup. Artinya apa ya aa keur nguseup? Nya pinter. Artinya kakak sedang memancing ya. Oke, nah nu diuseup biasana lauk atau ikan. Nah, lamun manuk hiber artinya apa sayang? Iya, artinya burung terbang. Kalau teteh metik kembang apa sayang? Iya, teteh itu memetik bunga ya. Nah,
Anak-anak sudah membaca ya, sudah paham nih gambar-gambar dan nama-namanya. Nah, Bu Guru di pasien, Bu Guru mau bertanya ya. Cing cocokkeun gambar jeung kecap nomerna. Silahkan cocokkan ya gambar dengan kata-kata yang tepat. Nah, iya gambar nu kahiji, gambar nu kadua, gambar nu katilu. Ayeuna coba tadi gambar-gambar nu tadi ku dititenan ku barudak dicocokkeun dieusian sarang gambar kecap anu palih katufu atau sebelah kanan. Nah, coba gambar nu kahiji cek barudak saha anu tiasa jawab. Jawabanana nyaeta cocokna ka kecap huruf pinter huruf E. Eta Bapa nuju maraban hayam. Nah, gambar nu kadua coba cocokna jeung huruf pintar huruf B nyaeta manuk hiber. Gambar nu katilu nyaeta cocokna jeung huruf coba saha nu tiasa jawab pinter sareng huruf H. Jawabanana kembang ligar atau bunga mekar. Nah, alhamdulillah barudak tiasa paham karena materi dinten ayeuna. Ayeuna aya tugas kanggo barudaknya. Tugasna nyaeta pigawe kaca 64 nepi 66 ti gambar hiji nepi 10. Titenannya gambarna, perhatikan gambarnya sayang ya, karena di situ gambarnya sebenarnya ada 10 gambar. Nah, kalian cukup menjawabnya hanya menuliskan abjadnya saja ya pada kotak yang sesuai. Hatur nuhun dinten ayeuna kasadayana, mugi urang tiasa patepang deui karena pengajaran salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.